Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina dangat ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui dina acara carita tatar Sunda. Sakumaha biasa carita tatar Sunda ieu didugikeun ku channel anu dipikamemet ku urang sadayana. Ka para wargi mitra kaum dangu anu mikalandep kana dongeng Sunda, mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-50 hiji dinten ayeuna teh. Sakumaha anu kauninga dina seri anu sateu acana hanca urang teh kapegat ku waktu dina mangsa medar obrolan antawis Ki Banaspati teh nya sareng Ki Bagus Seta oge Ginggi anu harita Ginggi tos katohian nya yen maenna teh murid Ki Darma teh aku lanceuk-lanceuk sapagurona nyata Ki Banaspati. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-50 hiji. Harita Ki Banaspati ngahuleng heula sakedeung. Nya kabeh geus diterangkeun cenah. Cing terangkeun lah sakali deui ceuk Ginggi. Sia ulah caluta kitu kumaha bae oge aing duaan teh pernah lanceuk sia ceuk Ki Bagus Seta tu genah ku tingkah Ginggi anu karasa jumawa. Kumaha teu rek kitu sabab jero sabulan ieu Ki Bagus Seta geus nganggap yen Ginggi teh bade gamanehna. Geus lah ieu budak memang kurang didikan ti guru urang. Tepi kacolonos eueuh adab eueuh sopan. Tapi sia ge kudu apal yen kadudukan sia di antara kaula duaan teu sajajar euy. Sia tetep aya di sahandapeun kaula duaan. Itu sababna taya pilihan pikeun sia kajaba ngagugu kana sagala rupa pakarepan kaula duaan ceuk Ki Banaspati. Tapi Ginggi teu ngarobah pola manehna tetep nangtung di hareupeun Ki Bagus Seta jeung Ki Banaspati anu masih keneh dariuk dina bangku. Aing hayang nyaho tapi kamana kamampuh ieu budak bedegong teh ceuk Ki Bagus Seta jiga anu geus teu bisa nahan kasabaran. Bisa jadi ari kamampuh nama masih sahandapeun urang duaan ngan bae anu perlu jadi tinimbangan kaula urang teh keur butuh ku tanaga anu bedas. Urang bakal kacida rugi saupama kudu modaran ieu budak ceuk Ki Banaspati ngomongna bari teu ningali ka Ginggi. Ku ngadengi omongan Ki Banaspati Ginggi lain kasigeung tapi sabalikna jadi bunga sabab cenah ku cara kitu ieu dua jalma teh henteu atawa acan boga niat pikeun ngaroga hala dirina. Ngan sanajan kitu deui Ginggi kudu tetep waspada sanajan teu lila dedeketan jeung Ki Banaspati. Tapi omongan ieu jalma teu bisa dipercaya, bisa jadi isuk pageto mangomongna bakal beda. Sanggeus nyarita ka Ki Bagus Seta akhirna Ki Banaspati ngalieuk ka Ginggi. Kaula ngamaklum mun sia cacarita songo ubuhan lila cicing di gunung bari eueuh anu ngadidik budi pekerti ngan bae hiji anu ku sia kudu dicekel teh. Kawajiban sia nyaeta kudu tetep ngahiji jeung kaula duaan ceuk Ki Banaspati.
Tapi Ginggi tetap minta penjelasan ngeunaan tujuan maranehna karumpul. Nah, cenah nyambung teu jeung kahayang Ki Darma. Rupa-rupa carana dina tarekah ngajait nasib rakyat. Salah sahiji tarekah nyaeta ngaganti anu ayeuna keur kumawasa tapi teu metu ngajait nasib rakyat. Ceuk Ki Banaspati. Ari merangan nagara-nagara bawahan anu teu bisa mayar pajeg, naha eta kaasup bumela kana nasib rakyat. Ceuk Ginggi. Ngadenge panalek Ginggi sarupa kitu, Ki Banaspati ngaheheh seuri. Tapi seurina seuri ngece. Memang susah cacarita politik jeung anu teu apal kana lilingeran politik mah cenah. Kieu ibarat nama bodoh. Omong Ki Banaspati deui. Pikeun muruk darat anu aya di peuntaseun walungan anu caina tarik ngagugudag, mustahil urang meuntasan eta walungan kitu bae. Bisa bae urang kudu leumpang heula ka hilir atawa ka gira. Neangan pameuntasan anu sakirana caina teu tarik jeung teu jero. Kalan-kalan urang teu bisa meuntasan walungan ku cara ancerub kitu bae. Urang kudu neangan ceceklan anu sakirana bisa dipake pamuntangan. Nu penting bisa meuntas kalawan lancar. Ceuk Ki Banaspati. Naon atuh patalina jeung ngarebut kakawasaan ti raja, omong Ginggi. Nya tadi geus disebutkeun yen raja teh kurang tapis dina ngadalian nagri. Ibarat nakoda anu teu tapis dina nyekel kamudi. Bakal ngadatangkeun mara bahaya ka pangeusina. Tapi pikeun nyeuhkeun raja teu gampang kitu bae. Komo lamun raja dikuriling ku jalma-jalma anu niatna neangan kauntungan pribadi. Ngalawan raja bari teu ngagunakeun taktik, urang moal sanggup ngarobah kaayaan. Alhasil urang kudu bisa neangan lolongkrang anu sakirana bisa ngalancarkeun perjuangan urang. Ceuk Ki Banaspati. Tapi ngadengi omongan kitu Ginggi tetep teu ngarti sabab sarentah Ki Darma lain kudu ngarebut kakawasaan cenah, tapi kudu bisa ngabela rakyat jeung nagara. Sabtemenna sia ureueus mireungeuh ketak kaula jeung Ki Baguseta. Ki Darma teh dianggap musuh gerot mah pihak anu keur kumawasa euy. Tapi kaula duaan geus sanggup cicing di jero, malah boga pangaruh anu gede. Eta kabeh mangrupa tarekah pikeun ngajalankeun amanat Ki Guru. Ceuk Ki Banaspati. Ceuk Ki Banaspati manehna kudu pura-pura sajalan heula jeung raja. Raja kudu ngarasa heula yen urang sarerea keur ngarojong raja. Teuing kaula mah teu ngarti. Ceuk Ginggi. Palebah mana henteu ngartina. Tina hasil panalungtikan kaula, raja teh ngembarkeun yen pajeg nagara kudu ditaekeun. Eta mangrupa saran ti Andika duaan, kakuatan angkatan perang kudu ditingkatkeun. Eta oge mangrupa saran ti Andika duaan. Kaula nuding tarekah Andika duaan teh maksudna mah jang ngajongklokeun raja, malah beuki dipikang ngewa ku Ambara Hayat. Terus lamun Ambara Hayat ambek hayang nurunkeun raja,
andi kaduaan geus sayaga angkatan perang pikeun dipake barunta ka raja, cek Ginggi. Ngadengi omongan Ginggi kitu mimitina mah Ki Banaspati molohok reuwas ngan saterusna mah seuri harita teh ngagak-gak. Geuning sia teu bodoh-bodoh teuing make bisa mikir sarupa kitu. Ari Ki Bagus eta mah ukur nyengir we harita teh. Ambisi andi kaduaan tan wande bakal ngaganggu kana katengtreman rakyat. Malah bakal aya kahancuran, cek Ginggi. Dingikeun sia bodoh, cek Ki Banaspati deui. Urang teh keur bajoang euy pikeun nanjeurkeun hal anyar. Resiko tina nyieun bangunan anyar tangtu bakal ngancurkeun bangunan heubeul. Bisa bae aya bangunan anu sabenerna mah alus tur mangpaat, tapi kapaksa kudu milu diancurkeun. Nah, sabab kabeh kudu mayar, kudu dimimitian deui ti awal. Jadi wayahna lamun aya pihak-pihak anu jadi korban pangwangunan mah, cek Ki Banaspati. Ginggi neuteub ka Ki Bagus eta. Manehna ngira-ngira yen uteuk tina sagala rencana teh joana ti Ki Banaspati. Sabab ari Ki Bagus eta mah sanajan cenah atasan Ki Banaspati, tapi jiga sagala kumaha Ki Banaspati. Anu ditetep jigana surti kana jalan pikiran Ginggi da buktina manehna mimiti nyarita kieu pikeun nanjeurkeun hiji perjuangan tangtu bakal loba korban pokna. Kasup ngabaekeun anak tere Andika anu diantepkeun lamun kudu dipaehan, cek Ginggi. Kabireungeuh Ki Bagus eta ukur nyerengeh basa Ginggi nyarita kitu teh. Eta budak bodona jajar pasar jeung sia. Disangkana jalma anu babakti ka nagara teh nyaeta anu sumun dawuh ka raja. Dengekeun sia bodoh. Raja mah bakal gunta-ganti deuleu. Tapi ari nagara mah tetep jadi urang teh kudu babakti ka nagara lain ka raja, cek Ki Bagus eta. Bener gitu. Perjuangan teh peuheur euy sabab loba pangorbanan. Kahareup bakal karasa yen pangorbanan paling badag teh diantarana kudu maehan guru urang sorangan, cek Ki Banaspati. Baruk Ginggi reuwas kacida leng manehna mikir. Nginget-nginget kajadian sawatara tahun anu kaliwat harita basa manehna turun gunung. Pasaran dog jeung sabubuhan jalma-jalma bedas. Moal mah ieu anu dimaksud hiji pengorbanan perjuangan teh. Bareto kamu munggang gunung aya sabubuhan anu rek ngajorak. Pan eta teh bagian tina perjuangan euy. Ki Banaspati harita teh seuri ngahehe. Demi mireungeuh kitu henteu tatapasini Ginggi nyuruwukeun peureupna dipake nyerang Ki Banaspati. Ki Banaspati reuwas sabab teu nyangkaeun Ginggi nyerang manehna bari teu mere isarah eudeup nyerang. Aya hawa panas anu karasa. Ki Banaspati teu wani nampa tapi ngajleng harita teh ngajauhan.
manehna nyangka eta tenggelan dicingcetkeun tang tu bakal ngancurkeun bangku, boa hancurna jadi lebu. Tapi Ki Banaspati heran, sanggeus manehna ngejat tetela bangku teu sakara-kara. Ki Banaspati mikir teu sagawayah ahli kanuragan anu bisa ngerem ngadadak hiji serangan. Sokomo serangan anu geus dieusian ku tanaga jero. Ieu ukur nandakeun yen tenggelan Ginggi geus tepi kana tingkatan anu sampurna. Sabalikna pikeun Ginggi, sabenerna Ginggi henteu resep kana ieu jurus beledug hawu. Ngan lain hartina teu resep teh jadi teu ngawasa sanajan henteu kungsi diajar secara praktik ti anu jadi guruna, tapi da ari secara teori mah nyaho. Malah sakumaha anu geus disebutkeun ti heula, Ginggi mah malah nampa ilmu sabalikna ti kirangga guna nyaeta ilmu tenggelan hawa tiis. Secara teori mah sarua bae ngan anu ngabedakeunana hawa naon anu dikaluarkeunana. Ginggi anu bisa ngerem ngadadak panarajang hawa panas eta memang ukur dilatih ku sorangan. Bisa na latihan sarupa kitu lamun hiji jalma geus bisa ngatur emosi hate. Sabab lamun emosi teu bisa ditahan nya moal bisa nahan hawa panas anu geus dikaluarkeun. Kunemongkeun gerakan nahan serangan sekaligus Ginggi oge pamer kabisa. Sangkan Ki Banaspati ulah haben nganggap enteng kadirina. Ki Banaspati anu cikeneh luncat ka sisi teu ngangkekeun deui manehna oge males ku tenggelan. Ari Ki Baguseta deui mireungeuh Ginggi calutak sarupa kitu harita keneh oge ngirimkeun tenggelan sarua karasana panas ngaheab. Ngan sawaktu Ginggi nyingcet nah Ki Baguseta bisa ngerem serangan hawa panas atau henteu Ginggi teu apal. Tapi paduli teuing teu becuseun oge, paling-paling imahna ruksak ku polah manehna, ceuk pikir Ginggi. Da nya we basa Ginggi nyingcet anu beledug ke hawa tenggelan keuna pisan kana bangku nu tadi dipake di ku Ki Banaspati. Sebab samemeh nyingcet Ginggi ngajanteng heula di palebah dinya. Ari di tempat sejen deui hawa panas dikaluarkeun ku Ki Banaspati, dorok gubrak lante papan jati ngagebrok kahandap burakrakan ku tenggelan Ki Banaspati. Puas ya imahna ruksak heuy, ceuk Ginggi ngagorowok. Paduli teuing sia imahna gara mah nu ngabodalan oge nagara lain aing, ceuk Ki Baguseta bari rek nyodokeun tenggelanana. Jigana nu ngapangambekna ka Ginggi mah nya Ki Baguseta, kumaha teu rek kitu sabab manehna asa dicoogado, asa diulinkeun ku Ginggi. Mimiti Ginggi datang ke eta tempat pura-pura jadi jalma bodoh tepikeun ka digawekeun jadi badega. Ki Baguseta geus katipu atah-atah. Jadi ieu meureun ambekna Ki Baguseta ka Ginggi. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, urang rehat heula sakedapnya. Aturan ka sadayana nu masih keneh manco ya dina channel enggalnya. Apunten ya ngalih rohangan ka sadayana deui anu teu acan ngalih rohanganana mangga diantos dina rohangan enggal ya channel Dongeng Sunda Mang AA nya. Berujung wayah kieu ka Pak Nana Samsudin di Buah Batu. Mangga diajakan deui Pak Nana ka sadayana ieu anu sok mikalandep kana dongengnya. Ka Teh Rita Ersih oge di Cimahi sareng ka urang Cimahi mangga diajakan deui di wartosan ieu. Ka channel Unda Kapanyawangan oge ka Pak Permana Hadi Wijaya wilujeng ngadangukeun.
Mama El Hatman oge kumaha damang lajeng ka Ibu Lela Sukaesih aturan. Pak Ali Alun lajeng ka Pak Uwan aturan lajeng ngadangukeun. TNG di Pandeglang aturan. Bapak Taryo di Jambi aturan ka Teh Yom Puspa ka Kang Rendi di Ciamis aturan lajeng ngadangukeun oge ka Pak Nurdin. Lajeng ka Umi Lilis di Pameungpeuk. Anu biasa ngadangukeun sareng kasih abahna ya aturan lajeng ngadangukeun di Waasnya. Lajeng Pak Endang Awaludin kumaha damang Cikampek, Pak Guru Yana Mariana oge Pak Zaki Mubarok. Lajeng aya Pak Aep Karsim ya di Cimenyan. Oge ka Pak Kasepuhan Pak Dedi Suhaili di Cilengkrang aturan. Oge teu hilap ka urang Cikancung ka Pak Ajengan Aceng ya aturan. Anu biasa ngadangukeun dongeng mudah-mudahan katampi dongengna kalayan kabingahan. Supados teu nyangkolong tingkana waktos mangga urang sami-sami teraskeun deui ieu dongengna. Sabalikna ginggi oge henteu resep ka Ki Bagus Seta. Ki Bagus Seta memang nya muridna Ki Darma. Murid kedua sabada Ki Banaspati ngan bae ginggi nganggap yen Ki Bagus Seta ngamangpaatkeun amanat Ki Darma pikeun kapentingan ambisi pribadina. Nya lah lir munding rarakitan, lir kuda papasangan jeung Ki Banaspati teh. Ngan bae ieu mah dina urusan kagorengan, nyaeta duanana nyalahgunakeun kapercayaan anu dibikeun ku Ki Darma. Ieu dua lanceuk sapagurona teh geus loba mangaruhan raja pikeun nyieun kawijakan-kawijakan anu nyangsarakeun rakyat. Balukar kawijakan raja ladang usulan ti Ki Bagus Seta jeung Ki Banaspati, loba wilayah Pajajaran anu misahkeun maneh tur leuwih bilu ka Cirebon atawa ka Banten. Maranehna duaan keur gawe bareng dina ngahontal ambisi-ambisina. Ki Bagus Seta nyieun reka perdaya di Dayo atau Purseur Dayeuh. Ari Ki Banaspati bagerakna di wilayah-wilayah bawahan. Maranehna hayang ngarebut kakawasaan, tapi jang saha eta kakawasaan engkena. Nah jang Ki Bagus Seta cantang tuh Ki Banaspati oge sarua boga kahayang sarupa kitu. Lamun mah Ki Banaspati ngojok-ngojok sangkan Ki Sunda Sembawa di sagara herang ngarebut kakawasaan raja eta sabenerna ukur rek dimangpaatkeun tanagana. Sabab cenah lamun geus hasil mah anu mupuna nya Ki Banaspati. Jahat maraneh teh ceuk hate ginggi. Itu nate bari pakupis nahan panarajang ti Ki Banaspati jeung Ki Bagus Seta, ti kenca jeung katuku duanana jiga anu rek ngargasa ginggi. Ki Bagus Seta boga pangabisa anu hebat, Ki Banaspati jauh leuwih hebat deui. Lamun tenggelan-tenggelan Ki Bagus Seta bisa ditakis ari panarajang ti Ki Banaspati mah ku ginggi leuwih milih dipengparkeun. Kumanehna karasa tanaga dorongan tina dampaleungeun Ki Banaspati karasana leuwih ampeg, leuwih tanagaan batan anu dikaluarkeun ku Ki Bagus Seta. Lamun ginggi ukur adu hareupan jeung Ki Bagus Seta jero 10 jurus ginggi yakin bisa meruhkeun Ki Bagus Seta. Tapi lamun adu hareupanana ukur jeung Ki Banaspati ginggi ngarasa tanaga nasa imbang. Ngan lamun dua tanaga sakaligus ngahurup dirina ginggi ngarasa bakal eleh utamana Ki Banaspati bener-bener boga pangabisa anu sampurna. Sadokan peureupna ngaluarkeun hawa panas, aya tutuwuhan hias dina pot anu ngajajar di sisi rohangan, dang daunana ngadadak gararing, malah hordeng mah pulasna jadi robah, nu tadina pulas koneng robah jadi coklat. Hiji waktu Banarajang peureub ti Ki Banaspati jeung Ki Bagus Seta datangna bareng.
Ieu ngandung harti dua anak kudu ditakis babarengan sabab geus eueuh waktu pikeun dicingcetkeun. Ginggi ngukumpul tanaga tepi ka puncak kakuatan basa dua tenggelan ti kenca jeung katuhuna rajang. Ginggi nahan eta tenggelan ku nyodorkeun dampaleungeunna hiji ka kenca hiji ka katuhu. Duar adenge jiga aya anu bitu. Awak Ki Bagus eta ngajol ka tukang tonggongna neunggar ka juy kai dina juru imah. Ai dampaleungeun Ki Banaspati tetep manteng ka hareup teu obah-obah sabab keur ditahan ku dampaleungeun Ginggi haseup mulak kaluar tina dampaleungeun masing-masing. Duar kadenge deui sora anu bitu sanggeus kitu boh awak Ki Banaspati boh awak Ginggi pada ngajol ka tukang. Tonggong Ki Banaspati nubruk jandela tapi karungkad. Ai tonggong Ginggi beunggaskeun tihang imah anu dijieun tina kai palem golondongan. Manehna nyang saya bari tina sungutna ulaweran getih. Ki Banaspati mah teu kaluaran getih ngan bae pikeun sababaraha lilana awakna gogorentelan nahan kasakit anu pohara. Ki Banaspati kabireungeuh geus hudang deui. Ginggi oge lalaunan maksakeun hudang. Panonna rarahay-rayan teu bisa nenjo kalawan jejem ngan basa Ki Banaspati nyerenteng bari ngaheumbatkeun tenggelan. Ginggi masih keneh bisa kaawaskeun. Peureub Ki Banaspati teh eudeuk ngarah-ngarah kana palipis kencana. Lamun eta tenggelan beunang kalawan nenggel sirah Ginggi pasti bencar. Tapi manehna mung paeh harita. Ukitina sawaktu peureub nyolodor ka hareup manehna ngadengdekeun awakna sina miring ka sisi. Sabatae panarajang peureub Ki Banaspati teh gagal nyah cara palipis Ginggi. Ngamangpaatkeun kagagalan Ki Banaspati ayeuna Ginggi malik nyerang ku ngagunakeun curug jeung jari tengah. Ginggi rek nyingsieunan Ki Banaspati nyaeta ku cara pura-pura eudeuh nojos perongkonganana. Ki Banaspati katipu disangkana nya Ginggi eudeuh kajem nojos beuheung. Atuh ku sabab kitu euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-51 dina dinten ayeuna. Sabitu anu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna insyaallah dina seri-seri anu salajengna ieu dongeng sareupna di Pajajaran urang sami-sami teraskeun masih kene aya hancaeun nya. Sakali deui kanu teu acan subscribe teu acan uninga channel dongeng Mang Aa parantos ngalih enggak diantos dina channel engalnya. Ngaralih ya sadayana ka dieu enggak sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten nu kasuhun deui jeung kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.